Meniwat kasamutut eta keur makan naon cing aya keneh teu si abah mah mun beakeun. Ribet teh nah atuh mah kalau sangu. Allahu Akbar. Tadi bakalan? Isukan mah urang delivery we atulah ka sawah. Kade ucing ieu naon? Beurit kade di gayeman bah orai kade di gayeman kadal. Sangu mah bah eueuh bah beak bah. Gusti lagu mah kata diagehan ini kacidanya si abah. Ari tadi di ditu kena raon bah eta. Itu tuh jelema itu kenaon tuh manuk. Rupeng manuk atuh meureun sawah abah rusak meureunna. Aing mah perlu dicarekan meureunna. Iya we keur ngobrol jeung si abah, bari ngobrolkeun itu tuh jelema itu hayo di ditu. Teuing naon eta teh keur eta keun jaring cenah mah. Atuh rusak meureunna sawah si abah. Hei, naon sia? Atuh sawah urang teh beak agak rusak dipake sukari tuh nya kata orang mana eta teh. Benar ceritana. Ari bieu naonna kikit wae mun eueuh gawe budak-budak saha eta teh? Ngaruksak pare batu. Atuh ngaruksak. Terus iwal tuh heureyan tuh jelema itu. Woi, Om, ka dieu. Om, hei. Tiga anu ngegorowan ka mana teh? Geus mulai ieu mah. Keur naon eta? Hei, ka mana ieu? Lain Lain saya telat di rumah. Oh iya, aduh. Lain eta kenaon eta kereut. Ada cenah. Lagi tak kelas. Oh, gitu. Sok. Yo. Lagi Mana carana? Soak kita nama ngaburan nama. Yo. Naon? Majon jadi beak tuh. Da teu kumaha beak atuh gitu atuh da meuni. Aing mah Badukun. Atuh badukun oge cing ieu we kalau kitu-kitu cainya jadi Ieu teh beak tuh. Titik penghabisan meuli deui lah. Itu meuli na teh hargana teh 3.500 gitu. 3.500 oge. Isukan meuli 2 siki mah hiji ewan. Aing duit teh pas-pasan 3.500. Matir euy. Ayeuna bieu pake ngabura nya beak can diinum pisan. Heueuh nu mata kali joget teh ulah sok kabina-bina teuing mun acara kikituhan sagala atuh meuni. Made cenah kumaha ieu? Iya hidup. Nya eta si Om eta ditanya. Tanya. Ketukeun heula tuh. Oh, maksud nama meureunannya Naon? di ditu geus ngojay meureunana tuh. Tuh. Naon deui? Jadi nyeun pasareng teh kitu-kitu cenah. Anjing. Aing mah lieu. Oh, tadi ngojay di holongan. Mancing, banyak. Cing, mancing kumaha mancing, Bah? Mancing. Oh, mancing. Menang laukna. Menang cenah. Mana lauk. Naon teh? Lauk. Oh, Menang. dibikeun. Bikeun ka saha? Babaturan tadi. Anjing mana hae ku urang nyambung mah. Teuing, aneh. Sing awal we sabeda ka awal we meureun. Heueuh udah panas tiris Naon? We. Ieu demam. Naon cenah? Demam.
Gimana Oh, pare? panas. Si Panas. aduh, Nyambung euy. nyambung yang urang mah. Lauk nu gede beunang teh nu lauk teh nyangkem. Oh, pare eta. Lauk nu gede teh nu sakilo hiji. Itu Oh, dai pare mah dilakean dibuat nanti atuh. aduh ya Allah ya Robi kumaha itu. Aing meuli capek ngomongna ge. Lauk beunang Oh, beunang. nyambung. Cing kumaha ada deui. Oh, Bejaan pare mah dilakean nih. ya Allah ya Robi. Dibuat nage. Aing meuli capek ngomongna ieu kudu kumaha ini. Tuh, nah. Seperti itu. Duh. Nah aja abi mah nyambung mah ya. Ah. Oh. Oh, oh da. Oh, ai pare mah da siri ku angin atuh, da bieu angin gede. Kira-kira Bekasi. Aing capek. Ke Bekasi raha. Tuh, Capek ngomong dibahas cenah eta. Ke Cing. Bekasi raha. Kumaha ya? Ai abah di mana? Jakarta. Oh, Lain, nah, Mang Herman ka dieu. Lewat di dieu. Mang Herman ka dieu. Tanya Mang Herman, tanya nyambung teu. Mang Bang. Di mana ya? Ngobrol. Di mana? Oh, tanya Oh, sok. di mana, Bah? Ah, biasa we teh kuli. Oh, kuli. Di mana, Mang? Saya benerkeun seng bara rocor. Naon cenah? Naon Mang ade cenah? Seng bara rocor. Seng. Seng bara rocor. Seng tos menerkeun seng. Mang Herman teh. Oh, gitu. Nuhun. Terus kumaha deui? Kumaha cenah Mang? Oh, dibenerkeun. Dibenerkeun. Lah. Dibenerkeun. Naon eta? Monyet. Lain asa. Seng dibenerkeun. Nah, naon cenah? Seng. Om, saking dibenerkeun. Dibenerkeun bara Seng. rocor. Locor cenah. Oh, dari pare mah dilakene sidik atuh dibuat lagi. Dilakene. Lain pare keseng bara rocor butut. Nah, aya Sing Pak. ade. Nah, ai pare aya butut dan teu alusnya. Seng goblok. Seng. Kesel aing menjaga. Pare mah alus kene. Ikut. Seng bara rocor. Pare. Lain pare seng bara rocor. Kali lakene dibuat lagi. Dah harejok kene. Aduh, aing mah teuing kudu ngomong kumaha jeborkeun ke balon kitu mah. Ye, Naon? urang ka dieu teh erek ngajual tanah gitu nya. Heeh. Aya boga lah patumak gitu. Di mana? Di ieu nama di daerah mana gitu nya. Poho deui. Kan erek dijual lah 8 juta satu mak teh. Tapi geus aya nu nawar 12 juta da mau dibikeun gitu. Nah, itu tanah usaha. Batur. Jadi pangajualkeun gitu. Aya nu eta nu nawaran 12 Oh, juta. maksudna mah ieu mah nyalo. Seng bara rocor sia teh. Nyalo. Oh, nyalo. Tanah. Ieu seng kanu tanah adanya kumaha ngajawabna ge lieur sapu kieu teh. Ada asa dedengan mah pare teh lah dilakene dibuat nage. Ayo kene. Kadang dia Lain pare dibuat kene seng ngomekeun seng bara rocor. naon teh? Seng balolocor. Bakade. Ya, seng balolocor cenah. Kumaha? Lain. Nanya. Dai pare mah dilakene anehnya. Aduh. Duh, aing mah bocor sih. Oh.
Lah, jatuh, jatuh, jatuh. Jatuh, jatuh.